Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kada eta ucing ditincak Bu Erna. Mana ucing mana? Tuh geus kadi tuh kabur ucing mah. Ngan mana fokus-fokus tingkan iPad ya. Kan ninggalin naon Bu Erna? Iya Mama Neng. Bu Erna teh kan ngedit foto ya. Tuh, tinggal gerak jadi gelis. Tuh, pan. Jika iya, jika Aurel. Heuh meni gelis Bu Erna. Bisaan Bu Erna eta ngedit foto. Apaan make iya Mama Neng? Bu Erna teh make naon ngaranna teh? Make ai eta geuning. Ai saha ieu teh Bu Erna? Ai Rusmita lain? Lain ai eta tuh Mama Neng. Ieu mah ai artis sipil peletijen eta pokona mah. Tapi Mama Neng omong-omong tentang ai, Mama Neng apal teu? Ari Bu Erna teu beurang teu penting ngan apal teu we jeung apal teu ai. Nya geus atuh ari kitu mah moal jadi we. Nah, nih sok punungan ari teh apal teh naon ieu? Eta si Ai Rusmita apal geus balik umroh nyaho. Nah, geus balik sagala ieu teh. Nek iraha inditna Bu Erna. Apadan bahasa tahun kamari inditna teh? Mah enya Bu Erna. Tahun kamari inditna balikna tahun ayeuna. Meni lila teuing ya. Apadan bari gawe eta teh matang lila oge. Mane umroh reguler mah 7 poe balik deui. Nah, ieu teh kumaha maksudna Bu Erna? Mama Neng mah teu mudeng ieu teh. Mending teu paham Mama Neng mah. Jadinya si eta mah alibi hungkul ieu. Jadi umrah teh kur ngomong hungkul ka warga. Padahal masih eta teh jadi TKW di ditu teh. TKW ilegal. Oh gitu. Terus kumaha deui eta teh Bu Erna? Teu kumaha dewe eta mah kitu hungkul we. Ngabohong intina mah jadi TKW ilegal. Gitu. Sok tara baliknya si Era Sumarni. Aing. Kan Mama Neng geus di mana ieu teh? Penting-penting ku kurelengan kuat ka jiga kalong. Geus di mana? Iya Bu Erna, Mama Neng teh geus nyargas ieu. Geus di ditu nyargas tapi eueuh. Geus di imah geus beak. Ti ditu eueuh jadi ana teh udah ka kidul kitu. Har, montong ka kidul Mama Neng, beak di kidul mah gasna. Oh, gitu eta teh. Da geus atuh ka warung Mang Iya deui lah. Sarua Mama Neng di dinya ge sold out ieu. Apana mah keur langka gas teh. Soalna kan ditutup saat Hormuzna. Alah, kumaha tuh Bu Erna mun kawas kitu? Gas ieu mah beak mangkana acan nyangu. Kumaha nya? Si Usep. Halo Usep. Kelanya Mama Neng ieu. Si Usep nelpon. Halo ieu kumaha? Heeh, sok. Mah enya teu kapanggih ari maneh. Eta nah handapkeun ieu koropak. Aing. Di ditu eueuh, di dieu eueuh. Ya mah kapaksa we moal nyangu jigana teh aing. Nya umi gada teu bisa meureunnya da ugasna. Aing. Mama Neng aya tonya di mana? Eta geuning. Manya. Mama Neng. Naon Bunda? Iya Mama Neng, Bunda tanya orek minta tulung ieu. Minta tulung naon ieu? Meni peuting-peuting minta tulung. Ini mah mariwangan pisan ari si Bunda. Manya. Iya Mama Neng, remote Bunda tanya teu nyambung kana TV-na, jadi dipencet-pencet kieu teh teu pindah. Nah, jeung bisa teh nyambung sagala ieu teh Bunda. Nya eta Mama Neng, Bunda ge teu paham nah bisa kitu. Mah nya, jiga da mah nya ka ieu, ka idak ku beureut, ka tincak. Mah nya ieu ka tincak ku beureut meni asa teu mungkin eta teh. Paling ka tincak ku Bunda meureun. Manya. Mah nya bisa wae ku beureut Mama Neng. Siapa tahu kan beureut teh segede gajah. Siapa yang tahu? Mah nya aya beureut segede gajah ari teh. Nih, kos dulu eta si Bunda. Nggak satu hayu orang bener kan hayu atuh nya we ka jero ngagada genteanya si Bunda. Aing Jasmine ada paket si Icang geus datang Acan? Udah tadi diantarin sama si Tijar. Oh gitu, tapi geus dibungkus kan kadona? Acan jadi dibungkus soalnya kemarin aku tuh salah check outnya, si itunya nggak di check out jadi belum dibungkus. Ya geus atuh ari kitu mah Jasmine lah teu kudu dibungkus langsung we bikin ka si Ica. Meni terseru teh sih langsung dibikin mah jadi kayak kurang berkesan gitu. Ya terus lamun dibungkus aya henteu bungkus kadona. Aya aku udah beli tadi sebelum pergi mengaji. Ya udah atuh ari kitu mah hayu bungkusna di imah Neng. Yuk. Hayu, sok kamu duluan aku nyokot kado jeung bungkusna. Bungkus kado jeung kadonya kayak itu. Oke. Semuanya. Tapi di mana ya kadona?
kulkas gitu. Assalamualaikum, Neng Uwi. Anu nembalan ieu teh si mama eueuh kitu. Mah. Kemana si mamahnya? Si Pina hurung si mana eueuh geura? Kemana nya? Kira-kira si Ica suka nggak ya sama kadonya? Ih, ini handset. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jasmine. Nih Neng, sama kamu aja bungkusnya. Nah aku Neng ieu teh. Ya aku mah tuh bisa, jadi sama kamu aja. Kan kamu mah bisaan, excellent, amazing, wow, wadidaw. Maknya sih. Nggak satu dia kan, kok Neng Jasmine dia kan. Ya Neng. Kerek siapa nih gampang dibawa teh ya. Tah gini geus bisa ya na bunda. Tah sok geura tonton. Tah remote na. Maknya, gini geus bisa mah Neng. Hatur nuhun pisannya ieu bunda ditulungan ya. Maknya. Sami-sami. Sok buru naon deui anu kudu dibenerkeun. Apa ngomong Neng naekeun di dieu? Atos juga ngomong Neng teu aya anu kudu dibenerkeun ya teh. Tapi engke mun aya anu kudu dibenerkeun, bunda geura ngomong Neng deui nya. Maknya. Lah bebas eta mah. Nggak satu hari kitu mama Neng balik heula nya. Hayu mama Neng, urang diantar mal eta ku bunda. Alah nih kudu diantar, bunda da deukeut atuh. Maknya, yang geus atuh ari mah diantar mah. Tapi mama Neng, apaan tuh ieu? Anu keur viral na Facebook rame. Apa atuh bunda maknya teu apal. Eta pan si Rosmita balik ngomong teh umroh padahal masih eta teh jadi TKW ilegal. Maknya, eta mama Neng ieu mah tentang pocong keliling. Coba Neng diukur lah yuk, bunda rek nyari tanya. Cari kio, cari tanah teh. Kumaha cari tanah awak kamu teh Jasmine? Ya gitu we intina mah, barangnya nih terpenting tuh sih kudu dicaritakeun. Kamu mah meni gitu. Jadi mah tau ngomong lah Jasmine, mung nyari tanah. Jadi we Neng penasaran. Ya aku jadi. Kita hungkul eta teh. Ya geus kudu kumaha deui atuh Jasmine da sakieu ge alus. Ya teu kumaha sih gitu ge. Soal we si Icana ka dieu. Hah? Nah, ieu teh si Icana anu kudu ka dieu Jasmine. Pani mah surprise si Ica. Jadi kan kita anu kudu ka ditu. Meni hoream ka ditu lagi geus penting. Si Ica we cina ka dieu sarua kene atuh. Ya udah atuh ku Neng WA. Kena. Mana ya HP Neng? Saha eta ketrok? Si Ica meureun, sok asup Ica. Nah, geus datang deui si Koneng teh can di WA oge. Hai guys. Mending pas pisan Ica kamu datang. Pas apa ini teh Jasmine? Adalah pokoknya mah. Tapi Koneng kamu udah naon ka dieu ieu teh? Oh ini Ica teh mau ngasih bakso aci. Tumben kamu barang bere Ica. Bisa lagi barang penta. Nggak apa-apa tuh Neng, sekali-sekali mah Ica teh memberi. Soalnya ini teh udah 5 hari jadi lebar gitu bisa mau bacir tadi makan mah. Jadi Ica bikin ke kalian. Dih, mana mah meni aya ku merena, mere anu basi gira. Meni gimana sih? Tuh apa deh ini betul basi cuman ada bau hapek aja sedikit. Jadi kudu langsung dimasak. Neng. Nuhun Ica. Nih, bahasa aci. Nah dikasih ke si Neng KB ini teh. Kan aku juga mau apuh. Kok embung cenah tapi hayang cenah. Cek saha embung, aku mah kur ngomong basi hungkul, ngomong embung nih. Aku minta hiji teh yang hafal. Iya meni. Jadi ini teh ada apa Jasmine? Ada apa naon ini teh Isya? Tadi cenah cek kamu pas pisan ini Ica datang ke dia. Pas apa ini teh Jasmine? Oh ini Ica kita teh mau surprise gitu. Kan kamu kemarin ulang tahun belum dikasih kado, jadi sekarang kita ngasih kadonya. Like that. Meni makasih guys. Kalian mau ngasih Ica kado mana? Seumur-umur kalian gak pernah, baru kali ini ngasih Ica kado. Makasih ya. Iya Ica sama-sama. Bikin atuh Neng kamu teh. Oh heeh poho. Ya Ica. Ting sama. Sok Ica buka, pasti kamu terkejut dengan apa yang ada di dalam itu isinya. Sang buka Ica. Oke, sama Ica dibuka ya.
Ini susah. Wow, apa ini teh? Ih, cangcut. Iya Ica, kamu terkejut kan? Biasa aja sih. Wah, tuh terkejut. Kan kudu nage kamu teh terkejut Ica, buka hadiah teh kudu kayak wow gitu. Teuing nih, kita teh udah effortnya ngomong balikin kamu Shangshut. Udah tuh. Wow, Ica terkejut. Isinya cangcut. Telat. Maaf ya guys, Ica tuh nggak terkejut. Soalnya nenek Ica juga ngadonya sama cangcut. Bisa hurung lagi tengahnya bisa dipencet gitu. Tuh, kan Jasmine, cek nengnya ngadonan tong cangcut. Nya masa kadona toa sih neng meni. Geus bener ke cangcut bisa dipake. Emang toa bisa dipake di dia. Ente kan? Tapi kan bisa bikin si Ica terkejut. Aya tenonet anu kituna geuning, aya sirine nih gitu. Nih, bewe atuh teu terkejut oge, anu penting mah bermanfaat. Itu yang lebih penting. Paham? Udah tuh jangan berantem kalian teh. Makasih ya udah inget sama ulang tahun Ica terus ngasih Ica kado juga. Thank you. Iya Ica, sama-sama. Gede banget beda kado teh. Ya udah tuh guys, kalau kayak gitu mah Ica pulang dulu ya. Tapi antar atuh Ica pulang nah. Ica nggak mau pulang sendiri. Maneh mah Ica geura meni datang sorangan, balik yang diantar geura. Abang ke jam 10. Kata siapa Ica kado sorangan? Dia cuma diantarkan sama Mas Badru. Oh gitu. Tumben kamu diantarkan ke si hitam legam Ica. Iya, soalnya kata nenek Ica teh cenah sekarang mah lagi rawan. Kalau ini tan penting harus ada teman cenah gitu. Rawan naon eta Ica? Begal. Ini udah di helm. We ada di jalan raya begal. Terus rawan naon atuh? Rawan congling, pocong keliling. Anu bener eta Ica. Bener ini si pocong keliling tanya bejanya sok ngetrok imah terus lama anu buka kata sirana teh murah gitu kana. Murah gimana ini teh Ica maksudnya? Ngegorolong gitu sirahnya ngegepluk gitu menggorolong. Iya jangan ngegorolong kayak kalau gitu. Menik sian kieu neng sian ayah. Terus nah teh jeung keliling segala Ica. Gebut bareng neng mata kitu ge. Makanya gara-gara gabut si Jasmine nih asup akal. Ya emang anu kitu boga akal. Henteu kan? Nyatain sih. Terus Ica, nah eta teh jeung kukurilingan atuh. Teh si Ica kita apal eta mah. Tapi nya guys, si eta teh datangna aya tandana nyaho. Tandana teh ada lonceng yang berbunyi. Anu juga pengabdi setan gitu, anu krining nu kitu. Sok tara beres si Buna nyarita tehnya. Hah? Ada eta sora naon? Hah? Sate pada sate Mama Neng. Har, ceueus geuning anu kekerincingan tadi teh. Sumuhun ieu teh abdi Mama Neng. Nama jualan sate geuning ceueus teh. Muhun Mama Neng apanaan jualan es teh hungkul mah henteu nutupan hutang. Jaten abdi teh jualan sate. Oh gitu. Nyangeus atuh Mama Neng pesennya meuni kabeneran pisan ieu Mama Neng teh can nyangu can masak saporsinya di lontongan. Mangga Mama Neng. Ngan ceuis, ieu teh kekerincingan teh loncengna di mana? Disimpan di mana? Nah teu katingali ku Mama Neng mah nya. Di dieu Mama Neng di jero. Tadi mun turun-urun nih suara eta. Jangan-jangan aya diharapin emang kamu tuh sih Neng. Jasmine tong ngaos kitu Neng sieun. Heueuh ceuis. Tong diwadahan ku ceuis sama Neng nyokot piring, tunggu nya. Muhun Mama Neng mangga. Tinggal atuh Jasmine kamu jog bisi aya naon deh hareup sieun. Kenapa sama aku sama kamu kan ini mah imah kamu. Si Ica nih jeung nyarita anu kitu jadi we datang. Maaf. Neng? Kau naraon ieu nih? Jika anu rarewas kitu?
Lain rewas mama ini nyoleng tir kasiunan ieu teh ini sieun. Sieun kunana haun mana? Congling mama ini cik si Ica cenah keur usum. Jadi lamun aya kerincing-kerincing lonceng teh eta teh conglingna datang cenah kitu. Sate. Tuh, pan aya deui saurana. Eta mah atuh lain congling ya. Eta mah ceueus dagang sate. Tuh. Aduh bener ya mama tuh nggak bohong ini siun. Bener. Maknya indung bohong ya. Menteu percaya mah juga tinggal di sorangan. Tuh, pan bener mama mantep bohong. Iya gening mah tuang sate. Kebalik pisan si Ica mending itu mantap. Ada mama neng ayah tuhnya di mana? Itu lagi. Oh dia tadi dianterin sholat istighfar. Ngetrok imam. Anjir, Sarah jadi takut.